Tuh. Sampurasun baraya orang diajar bahasa Sunda bari patroli. Nah, salah, bari piknik. Tanget ya abah sareng sobat kasrah sahiji tempat anu aya di wewengkon Kabupaten Bogor. Baraya ieu teh pentingnya tuh atuh da ngacaan penting teh hehehe nya ieu aya hiji tempatnya ngaranna Cepile Resort and Camp aya di daerah Bogor. Bari diajar bahasa Sunda bari urang jalan-jalannya mangga Wilujeng nonton. Baraya saat acan dilajengkeunnya ieu teh aya pamundut cenah dua bahasa we bah tuh cenah paminta aya subtitle mah jadi ada permintaan ya. Sekarang nih nanti akan dua bahasa saja karena katanya lebih enak ya. Ini abah masih ada di Cepile Resort Camp daerah Bogor ya, tuh lihat di belakang rame pisan ini teh ya di belakang teh. Nah ini tempat rekreasi yang lagi viral ini teh adanya di ke arah puncak lah nya ini teh masih kemasuk Bogor lah Gadog. Mitra baraya ieu abah nuju aya di Cepili Resort and Camp hiji patempatan kanggo kaulinan atau napi rekreasi teh nya. Ieu ayana di daerah Gadog nu kaasup keneh wewengkon Kabupaten Bogor. Tempat ini menyediakan spot-spot untuk berfoto selfie. Dina tempat ieu seueur pisan kanggo anu resep moto selfie nya baraya. Dan di tempat ini seperti ada di bawa ke nuansa lain lah ya. Maksudnya kayak ke luar negeri gitu. Baraya di tempat ieu urang tiasa ngaraos sapertos aya di luar negeri nya. Anu jika di Jepang, Korea, anu di daerah barat gitunya. Tapi dareueus di dieu teh geunaheun pisan. Jeung deui hawana tiis. Sobat, untuk sampai ke tempat ini Anda selain bisa berfoto selfie juga suasananya sangat sejuk sekali dan ada nuansa-nuansa beberapa negara yang ditampilkan atau disediakan oleh Cepile Resort and Camp. Tempat ini berupa taman hiburan, bermain dan juga ada penginapan yang disediakan oleh pihak Cepile Resort and Camp. Jadi baraya tiasa ka dieu nya tah tiasa amangan lah di dieu. Aduh eta kadek geubis atuh tuh pat jadi da oyak-oyagan parahauna ge cenah. Baraya mangga nonton we nya anu dipidangkeun ku channel Abah Janggot Bodas ieu. Mugia katampi kalayan kebingahan tiasa ngabangbrangkeun manah
baraya sadayana. Upami teka abotan gitu tah. Tong hilap di subrek nya. Oke di hartosan kerencangan tapi kasawe gitu tah. Supados nonton channel Abah Janggot Bodas teh. Untuk Anda yang mau belajar bahasa Sunda, ya silakan subscribe supaya kita bisa belajar bahasa Sunda di channel Abah Janggot Bodas ini. Selamat menonton dan selamat menikmati saja.